Sugri para wargi, ayeuna bagian anu ka-22 dina jujutan carita Jawara di kuburan karangan Kriksa. Anu mudah-mudahan ieu acara tiasa ngajantenkeun hiburan bikin urang sadayana para baraya. Tantos para baraya kiwari aya nuju ngabandungan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah nyerengan ka urang sadayana. Ayeuna urang Bandungan bagian anu ka-22 na dina jujutan carita Jawara di kuburan. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos disungsi hanca poe kamari bagian anu ka-21. Padaran Mang Dedi kebegatuan jigna mangsa mendarikeun kaayaan alam beurang di kampung Kalapanunggal khususna di wewengkon Padepokan Kersana Mama Sutara. Harita teh kasemahan ku hiji tangtungan istri nyatana Ratmini sadare kembarna nyerat mana. Kumaha tuh para pamirsa, lajengan deui carita nya langkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang dina unggul ning ieu carita. Mangsa alam harita teh beki berang bae. Breh di hiji jalan satapak anu lungkai lingker lir oray anu mentas. Aya hijat tangtungan lalaki alah Gusti kayak sakagok ngipropna ya. Breh katingali aya nu keur lempang dina jalan satapak. Muru ka hiji tempatnya tanah khususna ka Padepokan Mama Sutara. Horeng si mana horeng eta teh nyirat mini teh geus tepi kalembur Kalapanunggal. Kitu ge sang desna tatanya heula ka jalma nu kaparengan papanggih di jalan di pasampangan. Malah harita teh nyirat mini geus aya di pakarangan imah Mama Sutara. Gancang atuh harita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek nyirat mini harita uluk salam. Di jeropok aya nu ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di luar? Jawabna si Radia harita curinghak. Lantaran kakar harita aya di sora awewe kadinya. Tisaprak nyirat manah ti lardunya. Ari Ratmini pok deui atuh harita. Sim kuring anu nuju ngalana pada tumaros kasalira. Saderek teh istri teremi pamegat. Cek si Radia ti jero pakarangan tengah. Tapi pantomah can dibuka. Tentu nyirat mini teh rada kagetin. Lantaran areknya mah tebet ku harese pisan. Tapi untung kaburu sadar kana papatah ti aki sidik. Yen lamun di lemur batur mah kudu daek narima kana adat didinya. Atuh pok nyirat mini harita ngajawab deui. Sim kuring teh istri enggak atuh panto teu buka. Sim kuring mah teh aya maksad awon. Mangga ke antosan sakedap. Cek si Radia brekolotra kadenge ngalaan tulak bray pantu dibukakin setengahna. Lo si Radia ngelo red ka nyirat mini. Awak si Radia ngadadak ngageter. Sungut selawak panon molotot. Ari tuur meuni nyeroncon. Ari sabab jalma nu aya di hareupeunana teh sarupa. Namlek jeung nyirat manah almarhumah. Ngan beda teh papakeanana wungkul. Telilak keleuweuh si Radia harita ngagorowok tarik pisan. Tolong aya di dieu. Cek si Radia bari jeung turug atuh harita.
Panto ditengar gebluk ditutup gede duruk sudah dia terlumpat mangpret ka tukang nyampurkeun batur-baturna atuh puguh Nyi Ratmini teh meuni ngahuleng heran pacampur jeung reuwas tadi lapok atuh Nyi Ratmini ngageureun tasalaunan kana dirina sorangan Nah beti sangkari riwa aing teh sugan kasebelan jelema teh hati-hati sia burung diwaras ya ku aing mah kacida teuing lamun nyangka juri ka aing teh cek Nyi Ratmini bari jeung ngeupeulkeun beurepna malah huntuna ge kakarot kalawan teu loba mikir hiu bro eta Panto ditonyok tapi hanya ka Panto teh kacida pisan kuatna ditonyok sakali teh terengrot-rengrot da puguh Panto hiji paguron silat dijeuna oge tina kai jati anu nahun sangkan kuat jeung awet atuh pudig-dig Nyi Ratmini nafsu kurang ajar bila karar Panto dirasakeun Subet eta Panto dijagoran ku peureup malah make jeung ditajong sagarupa atuh mun dordar harita teh lila kulila brai eta Panto engap geblus Nyi Ratmini asup ka jero gede gue init muruka hiji wangunan paranti tempat latihan barang serong kadinya kasampak si Radia keur pada ngarajengan ku batur-baturna malapok si Encang mimiti kadenge ngomong meuni denger-denger we hei Radia nangari si lain eling tawang tos ya hei yo Radia hudang buka tos ya nanaon kalak ngaributkeun batur apan kerjaga si lain kalian cek si Encang berjeng ngaguyah-guyah si Radia penuh harita memang kerenang kuban berjeng nutupan beungeutna udam palingeun baturna anu sedian ngariung berjeng celohok tadi lapok si Radia ngajawab berjeng mempeunaan beungeut Daek maduh eling dewek mah sia tempo ku maneh kaharep sia aya ririwa nyirat manah deuh ih meuni bungkurekan teh sudi ablik-ablikan aing ngapanggih nu kitu ih teu hayang papanggih deui amit-amit si Radia berjeng terus murungkul jika pusing atuh si Encang jeung batur nangan ukur selih reret pok si Encang harita sing bener sia disadate sia kehen sia teh eling tawang tos ya babal teh kutarangana ari sia aing mah eling sia teh encang sia teu kapaksa mah tara ngabohong aing mah bisi teu percaya mah jong sia deuleu ku maneh dihareup aya ririwana nyirat manah ih mending ngaringkinik anyir aing cek si Radia bari ngabrik-dikeun awakna atuh si Encang gebeuki kageteun bae malah meuni kugodeg sagarupa pok harita wah tak percaya dewek kamu nyair liwati barang goblok sia mah bohong sia Radia balik oge hoream ngajaga Panto we maneh mah daek burung daek belang bitis sia aing cek dewek oge jung deuleu ku sia aing lamun dewek bohong dewek dihakan diriwa entong kita sieun ih sia boro-boro dihakan riwa sia kakara nempona sia geus kabur nu matak beuki ka ciri we sia badagul teh sia bohong ngarahu geus sia beda bubar ulah digugu teh si wabalak teh cek si Encang berjung nangtung atuh buriak sarea bubar terus tinggal leos tapi barang ret kepelebah lawang buretok sarea lompatan sabab geus nyampak Nyi Ratmini anu keur ngajega bari jeung nulak cangkeng aduh harita kaayaan jadi gandeng tebugu urus kabeh-kabeh ting keleuweuh dereg-deg jedak aya dengar dihang aduh jebrud kurahe tapi telila oge korejaat deui hudang dereg-deg lumpat satakar tanaga ari Nyi Ratmini harita teh bening ngarahuh nyaksian kayaan kitu terus ngusap banget beri ngomong sorangan Masya Allah tetela aing teu disangka diriwa aki cek abdi teh tulungan ngambet diserang ka jurig tetela kasabelan mangkelu kurang dia mah diberik sakoing kapalang cek si Ratmini bari jeung terus luak liuk barang breh nempo si Radia anu keur ngoronang bari jeung lagi bring atuh gancang ku Nyi Ratmini disampeurkeun barang geus tepi hauk Nyi Ratmini harita hei bangsat nanaonan sia teh hayang jadi emek yuk asaan perep aing cek Nyi Ratmini bari hiuk bro atuh harita tonggong si Radia ditonjok mending ngabeletuk goak si Radia teu ngagoak nyebut ampun-ampunan
cek pangrasa mah disiksa ku Ririwa. Ampun Ririwa. Ya tanggung aing meni Ririwa meni potong Si Radia harita papalengkingan. Panon jer berem sirah dangah berijeng cungar cengir jika domang asin. Padahal nahan kanyeri ari nyerat mini barang ngadeng si Radia nyebut Ririwa deui. Pedik nafsu bija deui. Seok suku dipake narajang. Yuk. Cibrot tatepokan si Radia ditajong. Atuh jerit si Radia ditabalah wah kekeh asa disiksa ku Ririwa. Setan sia kunaon sia teh? Ya salini sia. Cek nyirat mini kelambekeun nafsu sabab disebut Ririwa. Lantaran si Radia tetep nyebut juri kamahna. Yo. Ampun Tetepokan si Radia ditajong di kurentel. Si Radia harita ngagorentel barijeng uringis. Rek ngagerudin teu bisa dikro asa mangpetan. Dada kerasa sasak malah kanyeri teh asa nyedak kana angen. Tungtun mah gorepak si Radia ngagoler kapaehan. Puas ya. Jempein mama nyebut diri Ririwa ka aing. Kamarana batu maneh? Diacak-acak sia ku aing kapalang. Cek nyerat mini barijeng koloyong katukan. Barang serog tetela aya batur si Radia anu keur narongeng di pojok. Sakujur awak rata-rata ngagibrig ngadeg-deg. Ari anu pangtukang kebenaran si Abdul di atuh pedig-dig nyerat mini teh nafsu. Kalawan tetep sini karawak pondok si Abdul dicekal. Terus ditarikan lega goak si Abdul ngagero bangun kaget. Ayah tolong Radia. Ayah aing diakan Ririwa. Tobat tolong. Cek si Abdul bari roesan. Sukuna kekejat hayang lumpat tapi edas. Tetela tenaga nyirat mini lain lumayan kuatna. Deta we awak si Abdul jurung kunung dijugjungkeun bangun hampan. Koleweng berewar awak si Abdul dibalangkeun kanu lega. Gebut hak cakuk hitut. Si Abdul dibebet. Terus kegerungan barijeng melangking nahan kanyeri. Pek sia rasakeun sia kunyuk. Cik sanu hiji deui kurang babu ku aing. Cek nyerat mini barijeng ngajungjungkeun pereupna. Maksudna mah nyerat mini teh arek meupuh tonggong anu kenongeng. Kebenaran eta teh si Aming. Malah omongan nyerat mini oge kadengieun ku si Aming. Atuh pok si Aming harita. Aduh, ampun juragan Ririwa. Abdi mah ulah dipahala. Dah teu gaduh dosa hapunten we. Abdi teh tiasa nyadiakeun menyan. Cek si Aming barijeng merungkut. Tapi edas ku nyerat mini teu dipalire. Hiu. Waduh, ampun juragan, ampun ieu tonggong asa potong sok sia. Sok cengat sia. Setan, lamun teu nurut ditatogeun sia hulu sia. Hayo, hudang deui sia kunyuk. Cek nyerat mini barijeng nyokot kai sabang saning halu. Eta teh paranti latihan si Radia. Barang ngadengi omongan nyerat mini kitu pok Aming maksakeun ngomong. Mangga juragan Ririwa. Pata cuma Ririwa sia kunyuk. Aing mah Ririwa sia. Cek nyerat mini barijeng noker bujur si Aming. Nya saha tuh juragan teh. Ada biraku ari Neng Malati mah parantos pupus. Cek si Aming beri maksakeun ngareret ka nyerat mini. Pok nyerat mini harita. Aing mah lain Malati bodas deuleu. Jeung deui aing mah ieu lain Ririwa. Hudang sia. Sangran sia. Sungguh abdi mah pun Aming nu ampun juragan ulah disiksa abdi makan nu ampun. Si Aming harita beli cedok nyemah. Malah rek nyuung kadampa suku nyerat mini. Tapi ganjang ku nyerat mini harita mundur. Bari pok ngomong deui. Hek saku aing dah hampura.
asa si Allah nyebut diri wa kain? Hah? Hudang si Amin. Aing ngerek nanya ka maneh. Mangga. Cek si Amin bari jeung cengkat nyebut mangga. Terus nangtung lalaunan kitu ge tapi teu wanian padu teuteup jeung Nyirat Mini. Di mana bawaturan sia kawe? Ya rumput juragan margi cieun ku Ririwa. Jawab si Amin bari ngagibring. Panun ngareret sagedeung ka Nyirat Mini. Di mana aya Ririwa? Duh Kak, nanging cek si Radia mah apan juragan Ririwa teh. Nang? Rasakeun sia. Cek Nyirat Mini berjeng hiu kalayang dampaleun nyambar kana pipi si Amin. Hiu. Allah, ampun juragan. Allah, api mata nyangka Ririwa ka juragan. Abi si Radia nu nyangka Ririwa banget dulu. Cek si Amin ngomong sebelum bentor beremusapan pebina. Barang terkiuta terojo si Incang nyamperkeun. Malapok harita teh ngomong keras pisan. Hei, manusia bangkar balah. Nanaon yang nyiksaan bakturan aing sia. Hayang ditampilin sia ku aing. Bikang-bikang ngajago sia yo. Rasakeun bangsat. Cek si Incang berhiuk nalajang ku pereupna. Anu diarah teh careham Nyirat Mini. Tapi Nyirat Mini lain awawe pesmer. Menang panarajang kitu teh gugup pereup si Encang anu ngahiuk bang baraan teh mendingan sakilat dirawel ku leungeun katuhu. Hiuk kawak seret ditarik ka handap sekaligus. Atut soroyong si Encang awakna teh harita. Rada nyoloyong barenjang kitu tu urang Nyirat Mini ngajul kana dada si Encang. Hiuk orolo si Encang teu utah. Hiuk Allah. gebrok pundukna ditimpah deui sorontod gebru si Encang namru lang sirah si Encang kerasa lieur tetenjoan ngadadak jadi karoneng panenggeuh Nyirat Mini kacida pisan matihna da sasaat ditampiling mamarasna pisan. Suku dan sakunyuk. Gagabas ya wani-wani ngahampas kain. Isangana aing teh keuyeub leuleus. Cek Nyirat Mini berjeng molotot ka si Encang anu keur namru. Barang ngadenge omongan Nyirat Mini kitu si Amin jadi penasaran. Komo ada nempo baturna rubuh mah. Kalawan tetap pasti di desyo kalayang pereupna meni nyurubuk ngaladada Nyirat Mini. Tapi gila kapos pangrajang si Amin nanyok angin. Lantaran Nyirat Mini rikat ngagiwarkeun dadana. Barang jeung kitu sukuna maju salengkah bari nyodokkeun pereup katuhuna kena gado si Amin. Sururut geduk gado si Amin harita. Aduh, tobar. Cek si Amin berjeng kokoroyongan. Terus kohek-kohekan gedlo dua huntu mauragan. Nyirat Mini mah pok harita. Sok si Harudang dikunyuk. Kurang ajar sia. Sok gerak awak aing. Piraku lalaki jiga keuyeub apuk. Cek Nyirat Mini barejeng jalang-jaleng nulak cangkeng. Manehna nangtang ka batuna si Radia. Malah tiela oge atuh ti unggal madhab tingkara jeleng baturna si Radia. Gitu deui atuh si Encang hari geus jag-jag deui. Ari sabab kajadian waktu Nyirat Mini nyiksa si Encang jeung Amin. Kabeh oge pada naringakeun. Nu matak harita keneh haluncatan ngepung wakul buaya mangap Nyirat Mini. Kalawan anu lemor kabeh marawa pakarang. Napa kitu cikikik atuh Nyirat Mini seuri bangun anu moal. Halus pisan sok. Gerak tarawak awak aing. Tapi ulang rasa kadung lamun di antara marane bejad hulu. Sok, gerak maju. Cek Nyirat Mini berjeng panon muraleng kasikur anu ngepung kana dirina. Atuh puguh sarehara dari was. Lantaran ngadenge ancaman ti Nyirat Mini. Sarta katangenasan Nyirat Mini geus pada nyaksian tadi. Tapi sanggeus dalila mah pok si Encang mere komando. Batur-batur, montong ditanggap omongan anak. Ulah sieun pila kadar bikang sahulu. Hayo kapung wakul buaya mangap. Hayo harapan ku sarea maju. Cek si Encang barejeng juleung luncat pangeulana kitu teh barejeng ngaheubatkeun pedogreknya becangkeng Nyirat Mini. Maju. Cek si Encang
Bari jeung Julung luncat pangeulana kitu teh bari jeung ngahebatkeun pedogreknya becangkeng Nyirat Mini. Tapi samame batu mata lawan dina gerakan nu tidak gancangna. Nyirat Mini mapeg serangan si Encang kudu aleungeun, yuk terawak. Leungeun si Encang anu nyekel bedog ditewak kudu aleungeun. Serod suku Nyirat Mini maju dua langkah. Geduk bincurang si Encang didubak sekaligus. Bari jeung leungeun dipandingkeun ka gigir. Kalayang teh atuh harita awak si Encang ngalayang dipantingkeun ka gigir. Koleang kupra bedog ngaceleng jauh pisan. Si Encang atuh harita nyakelan sirah karasana sabeulah. Sadengkeun batur-baturna anu tadi taki-taki teh jadi ngarengkok deui. Malahan mah inu terus mundur sagala rupa. Lantaran ngerasa gimir nempok katanyasan Nyirat Mini. Padahal si Encang teh di dinya mah kaitung pangluhurna pangartina teh. Tapi ku hari tak mendingan saya geprakan di serubuh ting kajurung ku nafsu atawa memang Nyirat Mini lebih unggul. Sok marajo, kunaon laka celohok. Lain rek ngepung ka kuring, heh? Sok maju barangan. Teu kudu saurang-saurang kabeh lah sok. Maju. Hayo, maju. Cek Nyirat Mini. Bari jeung ulah cangking gagah pisan di ibarat Sri Kandi lamun dina pawayangan mah. Ari si Encang harita tengunian kudang nalaunan. Kontoyong kasisi sang geus jauh ti Nyirat Mini pok harita si Encang. Hei, batur-batur kalaka di lalajoanan sia. Hayo tewak sok marajo barengan lek kalaka dideleukeun. Petakeun teh bedog teh sia antune kekeuweuk. Cek si Encang beri jeung tutunjuk beri jeung awak saripuh. Sadengkeun manehna makalakah mundur beri musapan sirahna. Atuh babaturana oge tibatan maju makalakah mundur cakakak. Nyirat Mini nyungsirikeun deui. Nah kalaka malunur teh hayo tuh budak maju. Sok, buru. Cek Nyirat Mini nawalan gelut bari jeung panon murolang ka si Encang jeung batur-baturna. Tapi tetela tetep eueuh nu maju saurang ge. Ngan untung keur kitu teh kurunyung aya nu datang atuh sarea mene curinghak. Barang breh tetela Mama Sutara. Malah Nyirat Mini oge meni colohok ka Mama Sutara mah. Telila regsut Mama Sutara eureun naret ka si Encang pok harita. Kang, nanaonan si teh ha? Ngadon riributan teu pupuguh. Jangan deui ari sira dia kunaon ngajolor jiga nu molor. Cek Mama Sutara bari panon murolang ka si Encang jiga anu ambek. Sadengkeun Nyirat Mini mah atuh harita can malire atuh pok si Encang ngajawab bari jeung nada ngalapar. Samohon, hapunten Mama. Abdi teh nuju ngepung ririwa. Malimapun radia oge disiksa. Kusaha ku ririwa? Hah? Di mana aya ririwa euy? Cek Mama Sutara bari molotot semu kaget. Ari Nyirat Mini meninggah gidir nafsuna lantaran geus pok-dipok deui nyebut ririwa ka manehna. Sampai si Encang ngajawab serog Nyirat Mini maju dua langkah. Pok ngomong ka Mama Sutara. Juragan, isim abdi kapaksa beureung ngahukuman ka eta jelema. Margi sim abdi parantos disebut ririwa. Cek Nyirat Mini bari jeung nunjuk ka si Encang. Malah ngomongna kitu teh bari jeung ngayunkeun peureup arek nonjok dada si Encang. Tapi mendingan sakilat dirawel ku Mama Sutara. Kawak. Atuh regrakan Nyirat Mini ngarandeg. Pok Mama Sutara ngomong bangun kaget lantaran didinya aya awan ojak. Ke sabar heula, Neng. Naon margina hidup aya di dieu. Saha jenengan sedang naon margina bantrok jeung anak buah sim kuring. Saur Mama Sutara harita bari jeung neuteup ka Nyirat Mini. Sadengkeun hate leutikna mah ngerasa panas. Tapi parandene kitu campur jeung kaget ari sabab ku sareretan oge geus jelas tur sidik. Nyirat Mini teh estuning sarimbag pisan jeung Nyirat Manah alias Melati Bodas. Barang menang pananya kitu ku Mama Sutara. Pok atuh Rat Mini ngajawab kelawan tenang. Wasta abdi pun Rat Mini. Kawit mah di Gunung Halu. Maksa debai milarian Juragan Sutara. Ari margina abdi aya di dieu. Kalayan bantrok serang anak buah salira. Abdi teh kalintang ngaraos keheulna. Jalaran abdi sebut ririwa. Kitu tas saras nama Juragan. Hapunten bae bilih abdi ngaganggu ka salira. Cek Nyirat Mini bari jeung nitip ka Mama Sutara. Kon Mama Sutara ngahulang.
Sakadapan mah molohok weh. Malah sincang jeung batur-batur oge eueuh nu wani ngomong. Sanggeus sadalila pok Mama Sutara harita. Kaharti adukeun perkara kasalahan jeung perkara ngaganggu mah ulah waka diomongkeun. Ayeuna mah jawab di pananya ti kuring ari anjeun teh neangan kuring teh rek aya perlu naon. Abdi teh bade tumaros margi dituduhanku pun aki. Saurna teh kedah tumaros ka Juragan Sutara. Nu mabit-bit teh oge abdi teh ngahajawana pangan. Nanging abdi teh teu acan terang. Nah di mana ayeuna Juragan Sutara teh? Nah salira atanapi nya kuring pisan nu katelah Sutara mah ari aki anjeun saha jenenganana. pun atik teh jenenganana Aki Sidik. Uluh aki Sidik. Laras Juragan pun Aki teh Sidik jenenganana. Syukur ari Neng Ratmini rek naroskeun naon ka kuring teh? Ari naroskeun pun dulur jenenganana Ratmana. Jawabna Nyi Ratmini bijeng rada ngalaper. Lantaran disayang dira tepung jeung nu jadi dulurna. Sarengkeun Mama Sutara ketut anak buahna meuning silih reret. Malah Mama Sutara mah narik napas panjang tilila pok harita. Jadi Neng teh Ratmini dulur kemar Ratmana gitu sanes. Laras pisan Juragan. Di mana ayeuna pun Ratmana teh? Ceuk Nyi Ratmini begitu sabar. Atuh pok Mama Sutara harita. Bagja temenan anaking. Ieu teh geuning anak ama hiap ka dieu anaking hampura ama kurang hormat. Saur Mama Sutara berijeng nyampeurkeun ka Nyi Ratmini. Hatena kasuat-suat diras inget ka almarhum Nyi Ratmana. Atuh nempok kitu mah Ratmini oge meninggal lanjut bakat ku bunga. Berak deku pok harita. Haturan ama mangga jisim abdi nyangakeun sembah kelayan hormat hapunten abdi parantos campelak ka salira. Ceuk Nyi Ratmini berijeng dumareuda nu asalna nyebut juragan teh ganti langsung jadi mama. Atuh ai Mama Sutara gancang nyekatkeun Nyi Ratmini bari pok harita anjeunna. Ulah kitu anaking sok nangtung deui sing ajag. Sagalak naon rupa kasalahan hidup dihampura pisan ku ama. Kumaha ai tuang Aki damang. Hatur nuhun. Ama abdi parantos diangkeun ku salira. Sardi pun Aki mah pangestu teh kirang sabios-bios. Dimanapun dulur teh ama. Cek Nyi Ratmini berijeng nangtung deui. Terus atuh munjungan salam ka Mama Sutara. Ari sincang jeung bangturna tingkeur ceume ciga nu era. Terila pok Mama Sutara harita. Ulah nyebut itu jeung ieu cebut ama we nya. Anggap bapak hidup. Ari perkara dulur hidup mah ulah diomongkeun di dieu kewe urang dongeng di jeronya. Ngadah salse lantaran lakona panjang. Ayeuna mah sok gedah nepungkeun heula jeung murid-murid ama tuh. Anu ngariung teh KBG murid ama eta teh. Unjuk sumangga ama. Hatur nuhun pisan kana kasayanana. Jawab Ratmini berijeng terus malika sincang jeung batur-baturna. Pok Nyi Ratmini harita. Para sadek-sadera hampura kuring teh nya. Lantaran geus ngungkak campelak ka ranjeun sakabeh. Tabongan atuh goreng sangka kasim kuring. Ceuk Nyi Ratmini berijeng neuteub kanu keur ngarariung. Atuh pok sincang ngajawab pangheulana malah berijeng maju salengkah. Sawangsuna Neng. Malih masim kuring sabatur-batur anu kedah dihampura ku salira. Lantaran kacida pisan salahna kahiji geus kumawani nyang kaririwa ka Neng. Atuh kaduana kasemah teh kalah nyang ngakalakeun anu sakedah nama dihormat. Sakali hapunten kuring sadayana teh Neng. Ceuk sincang beri ngareret deet ka baturna. Nu sejen mah saralicing we. Tanda satuju jeung panuju kana omongan sincang ge. Sami-sami saderek mang atuh ngeunakeun. Abdi teh Ratmini. Ceuk Nyi Ratmini berijeng terus ngajak kasalaman ka sararea. Dipapai saurang-saurang. Atuh mereguk gap pada hayang patare malingeun.
kitu pok si encang harita. Atau nuhun neng. Nanging kumaha ari si radianya. Margi maneh nama ngajolor kene jiga nu paeh. Punten we pang ngajampekeun neng supados engah damang bilih kadalon-dalon. Cek si encang berjeng nunjuk ka si radia. Nu memang harita ngagoler keneh. Atuh ret nyirat mini teh ngareret ka si radia. Malah sarea oge pada ngareret. Kitu deui Mama Sutara. Pok atuh nyirat mini harita. Kata abot. Mung kapaehan biasa bae sabios da alami sakedap deui oge moal burung hudang. Cek nyirat mini jika nu embung malire. Malah pok Mama Sutara ge harita. Tenan aon lah. Pindahkeun we Cang. Pindahkeun sok parayang kayaknya kana depan. Ulah diantep dirinya karunya. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si encang. Mangga Mama. Kan orang pindahkeun he batur-batur. Sok parayang teh si radia teh oi. Cek si encang bari nyamperkeun ka radia. Anu harita keur ngagoler. Atuh teh kudu 2 kali marentah. Batur-baturna si encang gugap nyarekal awak si radia raga yang dipayang pada ngarereyang. Terus dipindahkeun kana hiji dipan. Geus kitu mah baralik deui we kana riungan. Delila pok Mama Sutara harita. Cang, Abdi. Abdul, abdi. Min. Abdi Mama. Siron, abdi. Jeung sakabeh nu aya di dieu we. Ayeuna Mama teh rek mereka terangan ka ari lain sakabeh. Ieu Neng Ratmini teh lain ririwa nyirat lain ririwa na nyirat mana. Tapi dulur kembarna nu dikukut ku Aki Sidik tempatna di tutugan Gunung Halu. Ari datangna ka dieu maksudna mah rek nepungan nu jadi dulurna. Nyatana nyirat manah teh tah kulantaran kitu geus ayeuna mah ulah riributan pek geura latihan deui sarta paparabotan anu ngayang sok beresan. Si radia ubaran ari ama arek ngobrol heula jeung ieu Neng Ratmini. Dah sakitu we sok urus ku ari lain Cang. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si encang. Manjok sabangga Mama. Tangtos gua Abib bade jelaksanakeun. Mangga geura angkat Mama mah. Cek si encang berjeng terus paparentah ka batur-baturna. Ari Mama Sutara pok ngomong ka Nyi Ratmini. Hayu Neng urang di jero yeuh kana barudak mah. Sina latihan deui. Antara-antara area gawe ungapoe teh ngan karari itu Tapi can aya nu bisa diandalkeun. Saur Mama Sutara beri ngareret ka Nyi Ratmana. Ini semangat Mama. Anu manggiringan. Cek Nyi Ratmana bari manggutan daning hormat. Nya sanggeus kitu mah leos Mama Sutara ninggalkeun tempat latihan. Terus dituturkeun ku Nyi Ratmini. Sanggis Mama Sutara jeung Nyi Ratmini jarauh malah geus teu katempo deui. Atuh sincang jeung batur-baturna tingkat cowis we ngomongkeun Nyi Ratmini. Akhirna pok si Aming harita. Alah aing mah euy. Rugi hirup teh euy. Anu nyangka diriwana si radia aya nu dicabok pipi dewek. Muni panas karasana aduh. Jaba bobokong asa potong walikat asa sempam. Aduh. Tampilinganana edun leuwih galak adabatan yang malati. Cek si Aming beri jeung usapan pipina. Pok ditempas ku si Abdul. Wah, ulah hayang kapuji sia, Min. Da dewek oge teh eleh ripuh sia. Komo dewek mah dialungkeun, sateunyerina oge dibalangkeun atuh. Coba heg musuk kumane asaan, awak mah asa bayad jabat ceuli paranas, sabab dicarekan lak-lak dasar. Jarempe. Da dewek oge sarua ripuh. Nah, tibut aragul teh ditampilin kudu geulis teh. Nah, hariang keneh kitu, hah? Keun urang tambahan ku dewek. Sok ngajajar saurang-saurang dicabokan sia ku aing. Cek sincang bari melotot ka baturna. Atuh jeup si Abdul jeung si Amin jarempe. Tari lapok aya ngomong ngalaunan di jero kamar. Aduh, ampun. Ieu angen meuni seueur tulungan batur aduh lah.
Ya awak nyari itu bagus deh. Ceuk si Radia teh jero kamar horeng geus eling deui. Atuh si Incang jeung baturna meuni curinghap. Pok si Aming harita. Cang si Radia geus eling euy. Ayo urang sampurkeun bisi hayangeun nginum. Jeung tempo sia. Hoream da berkah poli teuing lah. Antep si Radia mah. Bongan geus ngaracun kadawek. Dicarek nyebut diriwa kalaka dipolototan nyebut diriwa. Tipe polotot menikeun kan renge-renge bibirna kain. Apan manehna mah geus sumpah dek dihakan diriwa cenah mah tadi ge. Nu matakeun antep lah. Nyiarkeun teles ateu kana kagorengan. Ceuk si Incang bering ngareret ka si Aming. Tok si Aming ngomong deui meri neuteub ka si Incang. Nya kajeuna tuh inget ulah kitu mah tuh Tapi da dewek mah karunya kasih Radia teh rek ditempo Ceuk si Aming bari jeung terus atuh ngaleos. Malah tungtuna mah pada nuturkeun. Lantaran sarea oge pada ngarasa penasaran. Hayang nempok kayaan si Radia. Kitu deui si Incang. Manehna oge akhirna mah nuturkeun. Terus ngarariung si Radia anu keur humarurung jiga nu gering ripuh. Tulungan aing Ming. Ya awak meuni nyari Oh ya nawe si Radia. dewek teh teu bisa nulungan euy. Lantaran pipi dewek oge nyeri keneh urut dicabok ku diriwa. Da bongan salah si lain. Aya diriwa teh lain di parancahan ieu mah kalakah der dicarekan. Padahal mah pangmacakeun istighfar atuh. Ceuk si Aming jiga nu nganahanah. Can para pamirsa, ieu cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing mandi di baris maju bagian anu ka-23 dina mangsa tur acara anu sarua. Atur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.